Jiwa Raya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Geus daerah jeung asa-asa deui sigana teh harita Sirawing terus nyium pipina Kartika. Kaayaan atawa adegan anu mangsung teh henteu leupas tina perhatian Narsia anu nyumput dina balik ririmbunan tatangkala. Aya nu beuki ngaheap panasna jero dadana Narsia. Anu akhirna nyurungkuy Cipanon maseuhan dua pipina. Kanyataan anu kabandungan meh teu bisa dipercaya ku dirina. Hate asara jet diwawejet. Narsiah ngomong sorangan dina jero hatena dibarengan bari jeung rembay Cipanon. Disangka anjeun bener-bener tega Kang Darma. Alas abdi jauh lumaku anggang lumampah. Neneangan jajakan lebih ka cinta. Tapi acan mangkuk sabar halila diri anjeun geus pindah ke rasa kacinta kanu lian anu ngaran Kartika. Tepungan wae kitu Kang Darma teh. Tapi naon gunana ku aing dipanggihan oge. Da geus sidik apan ki buktina. Tuh hartina tepungan oge. Kang Darma anjen bener-bener kejam Kang Darma. Kejam tega ngahianat. Ngahianat cinta. Tega ninggalkeun abdi Kang. Nyaan perih jeung nyeri karasana ieu hate. Jauh lumaku ninggalkeun lembur. Bet pinangih jeung kaya nu saperti kieu geuningan. Narsiah bener-bener ancur hatena ku kaancikan rasa cinta jeung pangharapan. Sabab jajaka anu dipika cintana tetela geus boga panutan wanoja gelis rupa ngaran Kartika. Waktu ningali Kartika jeung Sirawing silih cekelan leungeun asup ka jero imah dituturkeun ku Nini Iswari. Kalawan dina lengkah anu lungse lir nu taya tanagaan. Narsiah terus ini tinggalkeun eta patempatan. Narsiah akhirna nangtukeun sikapna pikeun mulang ka pilemburan. Lantaran kaayaan hate jeung pikiran anu keur nyanangan rasa tunggarana langsa. Harita jalan anu disorang teh beut kalahkah jadi ngadeuketan ka daerah tempat pamukiman Karaman Macan Liar. Sedangkan di pemukiman Karaman Macan Liar harita bah bewok di pasanggrahanana tempat cicingna keur gunteng ngobrol jeung Gempar Katut Si Jalil. Gempar anu harita keur sumarita ditujukeun ka bah bewok anu jadi bapana. Lain ari Sirawing teh nyaan bener-bener geus paeh bah. Lainna naon lamun masih keneh hirup dina harti nyalametkeun diri jelas bah bakal terus jadi ancaman ke pihak urang. Ilaing teu percaya ka dewe Gempar. Kangaranan lagrag ti luhur gawir ka lebah walungan gede mah bari caina ngagulidak terus ka bawah palid geus bisa dipastikeun modar atuh Gempar. Ya ari abah geus yakin kitu mah syukur we keur uing mah bah. Ngan lamunnya ngalamun ieu mah bah tetela Sirawing hirup keneh urang kudu tatan-tatan yang cara keur ngungkulanana bah. Lainna naon ya kudu diaku we ulin karuhunan Sirawing teh memang hebat bah. Teu bisa dianggap sepi mun teh ama Sirawing hirup keneh. Unte mah bener Sirawing bisa nyelametkeun diri mangsana kabawa palit ku cai walungan anu ngagulida gede euy.
tetap moal bisa hirup lila deuleu gempar. Sabab si Rawing cek dewek oge geus ngisep tipung racun baruang roban. Kumaha cek maneh Jalil? Si Jalil gancang harita ngajawab. Emang benar nu diomongkeun ku Gempar teh bah. Mun si Rawing hirup kene jelas bakal jadi ancaman. Ancaman nu ngabayakeun pihak urang atuh bah. Sabab bisa dipastikan bakal ngajurak deka dieu. Anu matak bener cek Gempar, urang kudu sajaga diri bah. Bah Bewok ngahuleng bari ngomong sorangan dina jero hatena. Bener oge omongan si Gempar jeung si Jalil. Aing sorangan acan yakin nah bener si Rawing teh geus kojor atawa hirup keneh. Mangsa aing ijen wawasen jeung si Rawing. Ulin kaluhunan memang hebat. Lamun diri aing teu licik kagunakeun tipung baruang roban, geus bisa dipastikeun diri aing anu kasora. Malah bisa binasa kuleungna si Rawing. Memang bener mun si Rawing hirup kene jelas bakal jadi ancaman. Jadi inget kalau jilancek anu aya di pabuaran ya. Nyatana aki uag kawilang boga ilmu jeung kakuatan anu leuwih punjul tibatan aing. Manehna boga ilmu semu gunting. Si Rawing moal mampu kungkulan ilmu lancek aing. Ningali Bah Bewok ngahulang, harita Gempar terus nyarita deui. Abah oge kudu bisa ngabage waktu bah keur ngalpi ulin bedog 3 papas teh ya bah. Staila ieu Abah geus kurang perhatian ka uing bah. Sabab terus-terusan mikirkeun pangantenan jeung Kartika. Jadi saha anu bisa ngalatih eta ilmu lamun lain Abah bah. Montong nyalahkeun ka dewek sa Gempar. Anu jelas di lain kudu terus tekun latihan leuleus teh. Sanajan bener dewek can waka bisa ngalatih langsung. Tapi apaan bisa ari ngabejaan kudu kumaha-kumaha nama leuleus teh. Ulin bedog 3 papas kudu bisa kacangking sapiuhna deuleu Gempar. Dewek lamun teu ngawasa eta ilmu, wah, waktu ijen wawasen ngalawanan si Rawing anu ngagunakeun ulin karuhunan geus bisa dipastikeun dewek bakal kalahkan Gempar. Bakal kawalahan. Anu matak maneh montong bosan latihan sa Gempar. Dina kayaan keur kitu datang si Boding jeung si Kalung. 2 urang anak buahna Bah Bewok anu jadi pacundang ku Nini Iswari tea. Ningali kedatangan 2 urang anak buahna anu bari jeung sumengir nahan kanyeri. Lempangna oge ting jarig jeung sarta si Kalung mah malah ringkud da kabeunangan lebah tulang bincurangna. Bah Bewok geus teu sabareun sigana teh langsung tumanya ka si Boding jeung si Kalung. Kunaon si laing duaan miraih ku kitu sia teh ha? Ting salengir ringkud deui. Coba gancang jelaskeun ka dewek sia kunaon ieu teh ha? Ngeunaan si Kartika kumaha aya laratana eueuh. Sok gancang sia teh goblok ngomong sia teh. Montong loba sungar seuneu tepugu bisi bage ku aing. Si Boding anu jangkung pegang gancang harita ngajawab. Tenang bah. Kartika benang aya laratanana tapi tuh nyeri bah deuh anjir. Tapi nahaon sia teh ha? Lain bawa ka dieu ku si laing sia si Kartika teh ha? Coba ngomong anu bener ka dewek sia teh. Aing geus teu sabar ieu. Jelaskeun Kalung. Iya, lawan sia. Babah nyeri badan. Bah Bewok ngareret kanu saurang deui ngaran si Kalung. Anu ditanya terus ngajelaskeun ngeunaan naon anu karanapan kumanehanana jeung si Boding. Bah Bewok jeung Gempar katut si Jalil kawilang karageteun ngadenge katerangan ngeunaan Kartika nu babarengan jeung si Rawing di imahna Nini Iswari. Sanggeusna ngarasa cukup mereka terangan nana harita si Kalung terus mungkas guaranana. Tah kitu bah. Jadi rek kumaha bisa mawa atuh ngarebut Kartika bah.
sabab si Rawing jelas lain lawan-lawanan kuring duaan bah beten kempar oge apanan sasat rubuh eleh wawasan ku si Rawing komo kuring bah bewok nepikeun kacengkat tina diukna terus nangtung ngareret kasih Jalil anu keur ngalengut nulutan. Hei Jalil, montong molor belabuk sia teh. Si Jalil nepikeun ka kurubuk lantaran kaget. Gancang nyarita ka Bah Bewok. Kumaha Bah, tenang atuh Pak. Duh, inget Bah. Ampun Abah ngalenyak asina Bah. Duh. Kan anu jelas sakabeh obrolan masih kadenge Bah. Kumaha Bah aya naon teh Bah? Jalil. Iya Bah dah. Aduh Bah. Naon Bah? Teh lah mangkeluk anu ngaran si Rawing teh masih kene hirup cenah teh euy. Ieu kayaan kudu jadi bahan pamikiran urang deuleu euy. Si Rawing bakal jadi ancaman ke pihak urang. Si Rawing bisa dipastikan bakal datang dengan julukan dieu euy. Ayeuna dewek jadi inget kalau jilan ceuk nu aya di Pabuaran. Kumaha maneh masih kali inget kalau cek dewek anu aya Pabuaran? Oh nya maksud Abah teh kiwag apa cek Abah nu di Pabuaran mah nya. Geus lila puguh urang ge tar ulin ka Pabuaran Bah. Ari kitu kumaha kitu Bah? Dewek jadi aya pikiran rek minta bantuan ka mayahanana euy. Mangsa nying hareupan si Rawing deuleu. Ki Uwag lanceuk dewek boga ilmu anu leuwih punjul leuwih ti dewek deuleu euy. Ari labah dinya lama memang benar Bah. Sasat Ki Uwag mah leuwih hebat dina ilmu kadugalanana Bah. Komo baheula pernah ngagabung jeung jeger-jeger di Ciwidey Bah. Boga ilmu semu gunting mun teh mah mun teu salah mah kitu tah ilmuna teh nyabahnya. Tapi duka teuing daekeun atawa moal pipilun kana urusan dunya luar Bah. Namun teu salah mah geus lila tah nyamunikeun diri mung pipilun urusan luar Bah. Gempar neuteup ka Bah Bewok anu jadi bapana terus milu mairan caritaan. Waduh. Nyaan bener-bener si Rawing luar biasa Bah. Nyata masih kene aya di kieu na geuningan. Urang kudu tatan-tatan pikeun nying hareupanana ieu mah Bah. Jadi Abah rek minta bantuan ka Uwag anu aya di Pabuaran. Kira-kira na daekeun moal ngabantuannya Bah? Nu mata ku dicobaan dulu sa Gempar. Sabab ku ijiran dewek sanajan bener si Rawing boga ulin kaluhunan. Kangaran anjing hareupan lanceuk dewek ahli kalugalan jeung boga ilmu sebugunting. Hah, geus bisa dipastikeun euy. Si Rawing moal mampu pikeun andinganana. Kumaha maneh, Kumaha maneh sanggup datang nepungan ka lanceuk dewek, Jalil? Ngan maneh kudu sing bisa ngareka carita deuleu. Sangkan lanceuk dewek naikeun ngabantu deuleu, Jalil. Beres Bah. Kena urusan ngareka carita masalah lu kitu mah enteng Bah. Ngan kudu initna init iraha ye ka Pabuaran teh Bah. Ya pokona mah leuwih gancang tang teu leuwih hade Jalil. Tah maneh milu ini Tumpar. Maneh oge kudu sing bisa ngomongna kalau jadi uasya. Bet asa piraku ningali maneh datang nepungan mah make jeung teu daekeun ngabantu ka dewek euy. Jadi geus mentong diliakeun deui ieu mah Jalil, oge Gempar. Leuwih hade poe isukan maneh isuk-isuk init. Ini kabawaran. Bah Bewok geus gilig hatena. Pikeun nying hareupan kadatangan si Rawing anu bakal ngalakukeun balitungan susulan. Geus eueuh dicara kajabati kudu minta bantuan ka Ki Uwag anu jadi lanceukna nu bubuara ditatar kaler nyata Komo dibaturan ku Kartika anu geulis mah asoy, pokona mah geber bray. Kartika ngaret ka si Rawing di barung jeung imut terus nyarita. Nya nuhun be ari betah mah Kang. Da abdi salamini Iswari oge ngaros regreg. Mohon asa tenang we kana hatena oge Kang. Komo aya Kang Rawing di dieu mah langkung regreg abdina oge. Ya, ari akang mah pasti betah atuh Kartika.
sabab bunga poe panggih sarta padeget jeung anu geulis Kartika anu tetela resepeun jeung nyaeun ka akang. Janten upami teu geulis mah teu cantang tos Kang Rawing oge resep sareng nyaah. Komo mun betah mah meureunanya. Nyari akang mah mun rek ngabohongan diri sorangan atuh Kartika. Dalah sanajan Kartika oge sarua we resep ari kanu kasep mahlin. Ngancek guru akang awewe teh ulah anu geulis rupa wungkul. Sabab besok rajeun jadi racun dunya Kartika. Mun hatena teu geulis mah ya bisa nyilakakeun atuh ulah kabung roy ku kesingna wungkul. Kitu cek guru akang bari heulai. Nyaranekeun awakna kaltangkal kalapa. Kang Rawing mah baku ari bari sareng disalangku heureuy teh. Mohon dasanos abdi sareng Nini Iswari oge henteu nganggap anu sanes atuh Kang. Da karaos panyentuh ku Kang Rawing oge teu kedah disangamkeun deui ku abdi. Si Rawing neuteub antep ka Kartika matak era anu diteuteub bari pok ngomong deui. Jadi mun kitu mah di antara urang teh jelas pada resep jeung nyaah atuh meureunanya. Manung hati suka pada suka alias pada suka. Itu eureun ye. Nya aduh. Pokona mah lamun sagalupan oge cinta sama cinta itu nikmat karasana. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan Kartika. Kartika rada ngabalieur di barung jeung imut. Si Rawing memang geus kitu adat tabeatna. Mun nyareta estu saujratna tara direka-reka. Naon anu aya dina jero hatena eta dirisankeunana. Nah, Kang Rawing lah ngalisankeun saperti kitu, Kang. Da abdi milih salaki teh sanes kana dunya. Atanapi harta bandana, Kang. Atuh Kartikanya syukur we. Atuh ari keur akang mah saupama Kartika kitu. Ini ada Kang oge neangan pipa majikana ente anu teu pidunya Kartika. Bageur jeung satya ka salaki. Ngan tetep ari banda mah kudu boga. Da moal bisa ukur ngadaharan cinta wungkul bener teu? Ya mohon atuh Kang. Ya badang tuang mah tetep kedah kusangu atuh Kang. Da eta mah tos janten hiji kanyataan anu lumaku dina kahirupan. Dadab ieu Kartika ieu. Sanajan sakumaha betahna oge aya di dieu yeuh. Can ngerasa lugina jeung tenang ieu hate Kartika. Naon sabab akang mah masih kelican bisa malaskan nyeri ieu teh. Malas pasti kasih bewok. Terus deui akang kudu neangan laratan indung deui nya Ibu Ningsih. Kudu nepikeun ka bisa panggih kitu tah Kartika. Naon abdi saurikeun ku Kang Rawing kahartos Kang. Mudah-mudahan we atuh naon eta pamaksudan teh sing aya dina kalancaran Kang. Laksana tina kanan. Tah ena mah kumaha upami urang jalan-jalan naik ka luhur pasir Kang. Urang paheula-heula saha anu bakal dugi pangeulanak eta pasir. Si Rawing ningali kalebah pasir nu dimaksud ku Kartika. Jarakna memang teu pati jauh. Ngareret ka Kartika si Rawing nyarenge seuri terus nyarita. Alus we ngajak latihan naik ka pasir mah Kartika. Keur latihan napas. Ya ada kangaranan bisa karena ilmu silat oge ari pondok napas mah bakar hipuh senes. Atuh babari capek, tenaga sudah, antupna balangah, rubuh we ku musuh. An ku ngaranan kangaranan balapa pasina oge paheula-heula tepinya. Tah nu pangheulana tepi eta nu meunang. Nu kudu aya buruhan pasina oge nya. Asa piraku we tadi buruhan mah Kartika. Nah naon kitu buruhna teh Kang? Ya mun akang anu meunang akang ditangkep ku nyai tepikeun ka sore. Aduh.
mau usum hujan kia, aduh maknyus anjir. Dalam nyai anu menang nyai ditangkap ku akang tapi ka sore. Adil pan mun kitu mah bener cengi. Atuh eta mah sami mawon sami bae eta mah Kang. Nya Kang Rawi we anu raos. Nyari nyai mung keun we atuh akang nu nangkep nyai. Manya akang nangkep termos. Keur kitu kaluar Nini Iswari ti jero imah terus nyamperkeun bari nyarita. Halo nyai. Aya karep ngalatih napas naik kana luhur pasir mah. Lompat halusna. Kuruna oge ngalah kalatih napas teteh. Kuat napas kawilang penting dina ilmu bela diri. Coba tak aya alus nak jang lawing di dieu teh. Jadi bisa milu ngabing-bing si nyai. Komo mun jang lawing dai kalatih ulin kaluhunan mah ka si nyai. Si Rawing neuteub ka Nini Iswari terus nyarita. Wah, moal bisa nurunkeun ulin kaluhunan ka Kartika manin ah. Sabab uing jeung anu jadi guru geus janji nin. Moal nurunkeun ilmu kanu sejen. Terus deui berat latihan agenin. Cantang tuh bisa katae kanin. Moal kuat Kartikana. Jeung nadi manya atuh sapasang leungeun Kartika anu sakitu mulusna. Kudu geus sing hideung kawas uing manin. Nya heueuh deui lebah dinya mah Rawing. Teu salah eta omongan Jang Rawing teh. Nu penting mah Jang Rawing bisa ngabaturan we ngalah Kartika teh tetep sumanget dina ngalakukeun latihanana. Ya beda ari Jang Rawing mah geuningan. Hasok atuh rek barak lumpat ka luhur pasir mah geura mimitian ka itu. Nini Iswari ngajurungkeun Kartika anu jadi muridna lumpat naik ka luhur pasir teh. Kartika ngagajreng luncat terus lumpatna ka tanagana. Sakapeung luncat deui. Sedengkeun si Rawing mah masih keneh ngajang tenangtung ningalikeun Kartika. Sanggeusna Kartika cukup jauh ti si Rawing. Si Rawing ngaret ka Nini Iswari bari nyarita. Tah, mejeuna ieu mah disusul yeuh nin. Hayu ah. Hiya! Curela, celung, curela. Jirim si Rawing jojorelatan. Teu beda ti kalangkang we lantaran saking ku cepat gerakanana nu dilakukeun ku si Rawing. Dina waktu nungan sakedeung Kartika geus bisa kasusul malah si Rawing anu pangheulana tepi. Sedengkeun Nini Iswari bari merhatikeun kalebah si Rawing jeung Kartika teh harita ngageurendeng ngomong sorangan. Bagja mun teh mah bener. Si Rawing bisa ngajodoh jeung murid aing. Sabab bisa diperhatikan kudu di aing Kartika ti poe ka poe teh memang beuki masket we ka si Rawing. Atuh kayaan sikap jeung perhatian si Rawing oge sarua deui. Nya resep jeung sukaeun ka si Nyai Kartika. Jadi si awing-awing oge mal betaheun mun teu ngarasa suka ka Kartika mah. Sasatuanana pada silih pika suka. Malah ngarasa regreg hate ku ayeuna si Rawing di dieu teh. Keur Nini Iswari mah memang ngarasa bagja jeung suka ku ayeuna si Rawing betaheun teh. Sabab secara teu langsung bisa milu ngabing-bing Kartika tina bangsana latihan ilmu bela diri. Sedengkeun nu keur diupatna harita si Rawing keur ngajan tenangtung nungguan Kartika anu kakaek tepi dina kayaan napas ngahegak. Kesang maseuhan beungeut jeung beuheungna. Barang tepi oge langsung we ngajurah roh di barung napas anu ngahegak.
gitu geningan Kang Rawing mah kalau kami helaan abdi nemian ayeuna Kang abdi mah lompat di jalan nyak naik ka pasir mah nemi ayeuna Kang aduh capek Kang Rawing capek Kang. Kartika memang kakara harita ngelakukan latihan lompat naik ka pasir mah teu matak aneh lamun bangun anu ripuh kayanana sasatna keur tanagana satalina mah hayang bisa pangheulana tepi ka tempat-tempatan si Rawing ngagoler dibantal kedua leungeunna terus ngaheuleuang sanajan bari teu puguh wirahmana oge sukrek lawang ya wawa sukrek lamping ya ibu jauh kasih tungkarawa dia kedengan lihat lain eta urang ciwidey jauh ka inung ka wawa kawana ngaitun kincir ka kalera ka 7 bulan kawana ngaitun pikir nyakanu gelis ngaran Kartika ka mana neangan parawan teu kudu diteteangan netenya wawa sabab ke saya gigireun kalau mere buruhan lantaran si Rawing anu menang ulah sunaya gelis aduh jungjunan Kang neng Kartika ngaduh lamun bisa ngungkulan Akang nya wawa engke dibere kacang kulit dua kelinci Kartika nyabut cukup terus dibaradogeun kana dada si Rawing bari nyarita aduh kesangki Kang Rawing tiasa ngaleang gedingan meuni ciga swanten dora-dori bisa ngala tiasa geuning ari Kang Rawingnya eta beso sareng tembang narugikeun ka ngacelengeng ka kupingna oge lagu naon eta teh Kang Sameladonya eta mah judulna teh lagu suka inget ketika halu jelas Akang memang resep kana seni Akang teh sabab ieu dunya jeung pangeusina teh dipenuhan ku seni-seni kahirupan ketika nu salawasna marengkeun kana rengkak paripola urang gitu maksud Kang Rawing kumaha kitu Kang karena dipinuhan ku seni-seni kahirupan teh abdi teh acan terang coba jelaskan Kang Rawing nya mun ditenan lempang we ieu mah ketika apa senina teh kepat coba mun teu kepat peurenan siga arca meuleungan lempang acreg-acregan komo mun lempangna ku irung mah ngap meureunnan eta mun hayang nginum anu diputukeun mah caina bisa disiuk ku dampaleungeun oge tapi pan teu kitu nyeun cangkir keur wadah cai paranti nginum ngarah teu tiris make baju ngarah teu kahujanan jeung kapanasan nyeun imah ke tempat cicing tah eta kabehana teh seni teh nyai nu matak nu mawi cirah botak katingang kulkas nu matak seni teh kaendahan nya teh kaendahan nyai jadi ieu dunya teh dipinuhan ku kaendahan kan hanya kan nyai teh hanya ka naon Kang wakosna seep waktos nabaraya cakra geningan waktos naparantos ternyaka pandai cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu enjing urang teraskeun deui nya gitu atuh sementawis sim kuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana mios.